kira-kira nyuh kopi keplos teh semplak ya gagangna deng aing mina as kacida hirup teh Cao Ambon Cao Ambon Cao Ambon Ambon Gih beli Cao Ambon nawaran apa nanyakan urang nawaran ka maneh bisi rek meuli Cao Ambon lah embung mah orang mah yang pisang Cao Ambon embung yang pisang kan heueuh ieu ge Cao lah moal mah orang mah teu bagi nu kieu mun pisang mah arek mah heueuh ieu teh pisang Cao tau naon tuh deui ieu mah Cao di Ambon anjir jauh ari Ambon mah berarti di ditu nya mah di Maluku lah moal mah urang mah hayang pisang mah heueuh urang balik di Maluku tah bawa Cao sok belian ku maneh cikan gerak lah kasaan lah geuning aduh ya mah juga tabak lalai mah wah moalnya tabak lalai dijual atuh besok teh batur teh tembok tuh meni aya urut pangegelan segala ieu mah yakin aya urut lalai mah nya penyesaan lalai biar aku atuh udah urang teh jual mah kudu alus nah deungeunah ieu mah bener urut lalai ieu mah ye geuning sia mah ka aing teh maka eta pun pisan geuning mahina babaot teh mau euy nako aing teh kieu anjay naon ini jika ngunaheun kitu euy menta atuh minta naon mah eta tutut mana tutut eta maneh meni munyong-munyong wae keur ngecorok tutut naon ngocrok tutut penyak umur kereheotan gitu maneh meni jiga nu senang wae euy keheotan siga si Jawidi wae ai lompang teh lah satu masih Jawidi mah ya we balan emak pangadangdanan tuh daripada ulin wae mah kunaon tuh deui ieu mah locot terus urang kudu kumahakeun nya di dangdanan lah atuh mah ieu mah piceun we jangan rongsokan atuh lah eta we tuh mangpaatkeun meuli mah teu gablek duit lah sudah hese nu kieu mah mumpurikeun heuh geus atuh mah lah sing pangadean ku urang hese deui kumaha tuh anjing we malah hese nu kieu mah piceun we montok ehen utak-utak wae bisa ruksak beki angot lah hese mah lah aya riweuh ka Cidahu sia jadi lalaki teh wah bisa guna meuli we bubuk ngadekeun kieu-kieu acan sampai pisan ieu teh mudah-mudahan araya anak minantu resep mari geus geus ngompolin eta film geus alus filmna aduh kata kieu mah naon cenah eta dieu deui han cenah harian teu ngabejaannya ka dieu meuh ganggu wae ayo geus senang-senang teh Mak Neng juna raon atuh mak tujuh kieu nya neng ngantosan rencangan Mak alhamdulillah Ari Opi kemana tuh? tadi mah keur nguseup cenah nguseup mak Ih, pagawean teh ngusup jeung ngusup wae atuh. nya pugu mak nya Kamari duit, Mak. Deh, teuing minangtu keur jarajan ge mah disumputkeun. mak sok atuh milih bade jajan Moal lah. Moal, sok wae. Yeuh, aya dahar saeutik sok armam. Dibagi-bagi we, mama rek mulang deui da ai opikna eueuh mah moal anu nganterkeun mumpung ojek aya keneh nungguan. Nya, hampura we emak nya. nuhun mak nya nuhun nya mak nuhun Deng, teuing. Deng, aing ieu nasib diri teh. Ai anak urang eueuh mah bari teu usaha mah deng, ka Cidahargaan mitoha teh.